wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Langkung tipayun hayu urang sasarangan panjatkeun puji sinaran syukur kehadirat Allah anu Maha Ghafur anu parantos maparing mangrupi kanikmatan utamina nikmat iman, nikmat Islam, nikmat patepung lawung paamprok jonghok dina ieu acara kaalayan dina kaayaan sehat walafiat. Tipayun hatur nuhun ka pangjajab acara anu parantos masihan kasempetan waktos ka simkuring. Tipayun hatur nuhun ka Bapak Panggulang anu parantos masihan tugas ka simkuring. Anu ku simkuring dipahormat rekan-rekan kelas 10 TKR hiji. Abdi di dieu bade nerangkeun sejarah diesel. Sejarah diesel digunakan pikeun ngagentos mesin uap anu aya dina kendaraan. Mesin diesel pertama diupamakeun ku Rudolf Christian Karl Diesel tahun 1883. Sakitu biantara anu kusim kuring di paparkeun, mudah-mudahan aya manfaatna. Hapunten tina sanes kanten kalapatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.